Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wakila sareng dicaritakeun naon kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin. Kam min hayain mang pirang-pirang ka era wa kam ajzin jeung mang pirang-pirang kaapesan wa kam nadamin jeung mang pirang-pirang kanalangsaan. Jamin anu loba tawalada anu bijil ieu jamin lil insani pikeun manusia min kasalin tina kakedulan. Iya ka kudu sieun anjeun an kasalin tina kedul pil bahsi dina naliti an syabahin tina pirang-pirang syubhat. Ma qad alimta ma kana perkara qad alimta anu nyata geus nyaho anjeun wa ma sareng kana perkara qad syukka anu mangmang adu dimangmangkeun ieu ma min kasalin tina kedul. Wa qad kila sareng nyata dicaritakeun naon al kasalu min qillati ta'amuli. Al kasalu ari kedul min qillati ta'amuli eta tetep tina saeutikna mikir-mikir pi mana kibil ilmi dina pirang-pirang kaalusan ilmu. Wa ilihi sareng pirang-pirang keutamaan ilmu. Payambagi mangka misti naon ayus iba yen kudu ka naon teh ayus iba naon ayus iba karena naon ayus iba yen kudu nyieun kacapean itu si thalibul ilmi nafsahu kana dirina ieu thalib ala tahsili kana ngahasilkeun ilmu wal jadi sareng hayang wal muadobati sareng ngalanggengkeun bita'ammuli kalawan mikir-mikir pi ilil ilmi dina pirang-pirang kautamaan ilmu. Fainal ilma karena sayaktosna ilmu ya buko eta tetep ieu ilmu wal mala sareng sanyana harta yafna eta ruksak ieu mal. Kama seperti perkara qala anu ngadaos sa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tegasna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Rodina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun. Rodina geus ridho urang sadayana kismatal jabbari kana bagian dat anu ngawasa fina di abdi urang dina diri urang sadayana. Lana eta tetep pikeun urang sadayana ilmun ari ilmu walil a'da'i sareng eta tetep pikeun musuh malun ari harta. Fa inal mala karena sayaktosna harta yafna eta bakal ruksak ieu mal an qaribin tina zaman anu deukeut. Wa inal ilma sareng sayaktosna ilmu yabqa eta tetep ieu ilmu la yazalu anu henteu leungit ieu ilmu. Wal ilmu sareng ari ilmu an-nafi'u anu manfaat yahsulu eta hasil ieu ilmu nafi bihi ku yahsulu eta sok hasil bihi ku ieu ilmu nafi naon husnu zikri alusna dicaritakeun wa yabqa sareng tetep naon zalika itu husnu zikri ba'da wafatihi dina sabada wafatna alim fa innahu karana sayaktosna ilmu hayatun abadiyatun eta kahirupan anu abadi. Wan syadana sareng nyaritakeun macakeun siiran ka kuring saha Syekhul Ajalu Syekh Ajal Syekh Al Ajalu anu agung Dhahiruddin tegasna Syekh Dhahiruddin muftil a'immati anu tukang fatwa ka pirang-pirang imam Al Hasan bin Ali tegasna Syekh Hasan bin Ali al ma'rufu anu dikenal bil murginai ku jenengan murgina. Syi'ran kana hiji syi'ran. Ala jahiluna ari pirang-pirang jalma anu bodoh pamauta tah eta jadi pirang-pirang mayit qabla mautihim dina samemeh mautna itu jahilun wal alimuna sareng ari jalma anu berilmu wa in matu sanajan maut itu wa in matu sanajan maraut itu alimun fa ahya'u tah eta harirup itu alimun. Wan syadana sareng maca ciiran ka urang ka kuring saha Syekhul Islami Burhanuddin Syekh Islam Burhanuddin wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajasamuhum qoblal kuburi kuburun wa fil jahli sareng eta tetep dina kabodohan qoblal mauti dina samemeh maut mautun ari maut li ahlihi pikeun ahlina jahlu fa ajasamuhum atuh ari awakna itu ahlul jahli qoblal kuburi samemeh dikubur kuburun eta pirang-pirang kuburan wa innam ro'an jeung sanyana jalma lam yahya anu henteu hirup ieu imruun bil ilmi kalawan ilmu mayyitun eta maut walaisa sareng teu aya lahu eta tetep pikeun itu imruun hina nusyuri dina nalika hudang naon nusyurun hudang
atawa pangbalikan. Akhul ilmi ari jalma anu boga ilmu hayun eta hirup khalidun anu langgeng ba'da mautihi dina sabada mautna itu akhul ilmi wa usuluhu sareng ari tulangna ieu akhul ilmi tahta turabi di jero taneuh ramimun eta anu buruk. Wadul jahli sareng ari jalma anu bodo mayitun eta mayit wa yamsi wahwa bari ari itu zuhul jahli yamsi eta lelempang alat taro luhureun bumi. Yuzonu anu disangka ieu dahulu jahli minal ahyai eta tetep ti jajaran anu harirup wahwa bari ari itu zul jahli adimun eta anu dieuweuhkeun. Wan sadana sareng macakeun siiran kakuring saha Syekhul Islam Burhanuddin idil ilmu alat rutbatan fil maratibi wa min dunihi izul ula fil mawaqibi. Idil ilmu lantaran ari ilmu a'la eta pangluhurna naunana rutbatan martabatna fil marotibi dina pirang-pirang martabat wa min dunihi sareng eta tetep sahandapeun martabatil ilmu izul ula ari kamulyaan anu luhur fil mawaqibi dina pirang-pirang jamaah. Fazu ilmin tah ari jalma anu boga ilmu ya beko eta tetep naon izuhu kamulyaanana itu zul ilmi mudhaifan bari anu tikel-tikel. Wadul jahli sareng ari jalma anu bodo ba'dal mauti dina sabada maut tahta sayaribi eta tetep di jero tanah. Pahaihata maka jauh la yarju moal ngarep-ngarep la yarju moal ngarep-ngarep madahu kana kamulyaan ilmu sahaman jalma irtaqo anu naik ieu man ruko waliyin kalawan naikna anu ruko waliyil mulki kalawan naikna anu boga kerajaan wa ilal kata ibi jeung pangkat pirang-pirang bala tentara. Saumli rek nuliskeun kuring alaikum ka aranjeun ba'doma kana sapalihna perkara pihi dina kamulyaan ilmu pasmau tah kudu ngaderenge aranjeun. Fafiya eta tetep di kuring hasrun ari ringkesan andikri kulil manakibi tina nyaritakeun sakabeh kaalusan ilmu. Huwa ari ilmu an-nuru eta cahaya. Kullu nuri tegasna sakabeh cahaya yahdi anu nuduhkeun ieu nur alal ama ka jalma anu lolong. Wadul jahli sareng ari jalma bodo marra dahri dina salila zaman bainal goyaibi eta tetep di antara popoek. Huwa ari itu ilmu al dirwatu eta saperti puncak as-sama'u anu luhur tahma anu ngaraksa ieu dirwah minal man kajalma ilataja anu nyalindung ieu man ilaiha kana itu dirwah wayamsi sareng lempang ieu man aminan barina tenang pinawa ibi dina pirang-pirang karipuhan bihi ku sabab ilmu yanjuna salamet ieu jalma-jalma wan nasu bari ari jalma-jalma teh fi gofalatihim eta tetep dina kapohoan itu nas. Bihi ku sabab ilmu yartaji narima ka arep-arep ieu man waruhu bari ari ruh baina taroibi eta tetep di antara tulang iga. Bihi ku sabab ilmu yasfa'u bakal nyapaatan saha al insanu jalma man ka jalma roha anu indit ieu man asyan bari berdosa ila darkin nirani kana kerak naraka syarril awaqibi anu panggoreng-gorengna pirang-pirang akibat. Paman mangka ari saha jalma romahu eta neja atawa nyuprih ieu man kana ilmu roma tanyuprih ieu man alma riba kana pirang-pirang pamaksudan kullaha tegasna sakabeh ma'arib. Waman sareng ari saha jalma hazahu anu meunang ieu man kana ilmu haza tah meunang ieu man kullal matalibi kana sakabeh anu disuprih. Huwa ari itu ilmu teh alman sobul ali eta kapangkatan anu luhur aya sohibal hija hei jalma anu berakal idanil tahu anu di mana-mana menang anjeun kana itu ilmu hawin tah kudu senang anjeun bipautil manasibi ku sabab lepotna pirang-pirang kapangkatan. Fa in fataka terus lamun ngalepotkeun ka anjeun naon adunya wa taibu naimiha sareng kaalusan nikmat dunya bagomid tah kudu peureum anjeun fa innal ilma karena sayaktosna ilmu khairul mawahibi eta pang alusna pirang-pirang paparin ti Allah.
Wa unsyidtu sareng dibacakeun siiran kuring liba'dihim kagungan sapali ulama. Idza ma'tazza zu ilmin bi ilmin. Ida ma'taza di mana-mana menang kamuliaan saha zu ilmin jalma anu boga ilmu bi ilmin ku sabab ilmuna fa ilmul fikhi tah ari ilmu fikih teh aula eta leuwih utama bi i'tizazin kana kamuliaanana pakam thayyibin tah mang pirang-pirang minyak seungit yafuhu eta naonnya melebar ye mis itu thayyib wala kamiskin jeung teu saperti minyak kasturi wa kam toirin jeung mang pirang-pirang manuk yatiru eta hiber ieu toir wala kabazin jeung teu saperti manuk heulang. Wa unsyidtu sareng dibacakeun siiran kuring liba'dihim kagungan sapalih ulama. Al fiqhu anfasu syai'in antadakhiruhu man yadrisil ilma lam tadris mafakhiruhu. Al fiqhu ari ilmu fikih anfasu eta pangmulyana. Anfasu syai'in eta pangmulyana perkara anta ari anjeun dakhiruhu eta anu ngumpulkeunana ngumpulkeun kana itu syai man ari saha jalma yadris eta ngadares ieu man al ilma kana ilmu lam tadris tah moal leungit naon mapa khiruhu keagunganana itu ilmu pajhad kudu nya anjeun linapsika ka pikeun diri anjeun mak kana perkara asbahta anu jadi anjeun tajhaluhu eta bodoh anjeun kana emak pa awalul ilmi mangka ari mimitina ilmu ikbalun eta naon teh kabagjaan wa akhiruhu sareng ari akhirna ieu ilmu eta kabagjaan wa kafa jeung cukup bila datil ilmi naon bila datil ilmi ngeunahna ilmu wal fikhi sareng ilmu fikih wal fahmi sareng mahamna ilmu dia da'ian anu ngajak wa ba'itsan sareng anu ngadorong lil aqili pikeun jalma anu berakal ala tahsilil ilmi kana ngahasilkeun ilmu wa qad yatawalladu sareng nyata bijil wa qad yatawalladu sareng terkadang bijil naon al kasalu kedul minal bulghami tina ayana reuhak warotu bati sareng pirang-pirang babaseuh watori ku taklilihi sareng ari jalan nyaeutikeunana bulgom taklilu to'ami eta nyaeutikeun barang dahar kila dicaritakeun ittafaqo tos rempug saha sabuuna 70 saha nabiyan naonana nabiyan nabina ala anna kasratal nisyani kana sanyana lobana pohoan min kasratil bulgami eta tetep tina lobana reuhak wa kasratal bulgami jeung sanyana loba reuhak teh min kasrati syurbil mai eta tetep tina lobana nginum cai wa kasrata syurbil mai sareng sanyana loba nginum cai teh min kasratil akli eta tetep tina loba dahar wal khubzu sareng ari roti al yabisu anu garing yaqta'u eta megatkeun ieu khubzul yabis al bulgama kana reuhak wa kada sareng eta nya kitu deui saperti khubzul yabis aklu zabibi ari ngadahar anggur ala roiki bari keur lapar yaqta'u eta megatkeun ieu aklu zabib al bulgama kana reuhak wala yuksiru sareng ulah ngalobakeun jalma minhu tina itu aklu zabib hatta la yahtaju sahingga henteu butuh ieu jalma ila syurbil mai kana nginum cai payazida tah tambah-tambah ieu nginum cai teh al bulgama kana reuhak wasiwaku sareng ari nyusur yuqallilu eta nyaeutikeun ieu siwak al bulgama kana reuhak wayazidu sareng tambah-tambah ieu siwak fil hifdi dina hafalan wal hati sareng capetang fa innahu karana sayaktosna itu siwak sunnatun eta pasunatan saniyatun anu alus tazidu anu tambah-tambah ieu sunah saniyah bisawa bisolati dina ganjaran salat wa qiraatil qur'ani sareng maca Al-Qur'an wa kadzalika sareng eta nya kitu deui saperti naon nya teh mazkur lah al-qai'u ari utah yuqallilu eta nyaeutikeun ieu qai al-bulgama kana reuhak warutubati sareng kana pirang-pirang babaseuh wa tariqu taklilil aqli sareng ari jalan nyaeutikeun dahar at-ta'ammulu eta mikir-mikir pilih mana fi qillatil aqli dina pirang-pirang kamangpaatan saeutikna dahar waya sareng ari ieu manafi asihatu eta kasehatan badan wal iffatu sareng ngaraksa tina pangharaman
wal isaru sareng mentingkeun batur. Wakila sareng dicarioskeun fihi naon fihi dina itu kasratu naon ieu teh mana fi ikillatil aqli. Fa'arun suma'arun syaqaul mar'i min ajli ta'ami. Fa'arun tah eta anu wirang suma'arun terus eta wirang suma'arun terus eta wirang syaqau ari cilakana hiji syaqaul mar'i ari cilakana hiji jalma min ajli ta'ami tina arah kadaharan. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu eta sayaktasna Kangjeng Nabi annahu sayaktasna Kangjeng Nabi qala eta ngaduh Kangjeng Nabi salah satun ari tilu golongan yubghiduhum anu mikal ngewa ka ieu salasah saallahu taala Gusti Allah taala min ghairi jurmin bari henteu aya dosa. Al akulu kahiji jalma anu loba dahal, wal bakhilu sareng kadua jalma anu koret, wal mutakabbiru sareng katilu jalma anu takabur. Wa ta'ammulu sareng ari mikirkeun pi madorri kasratil akli dina pirang-pirang bahaya na loba dahar, wahya sareng ari itu mador al amrodu eta pirang-pirang penyakit wal wakala latu tobi sareng bosenan na naon teh bosenan watak. Wakila sareng dicaritakeun albitnatu ari wareg dahar tuzhibu eta sok ngaleungitkeun ieu bitnah al fatwanata kana kapinteran. Hukia dicarioskeun Anjalinus ti Syekh Jalinus annahu sayaktasna Syekh Jalinus qala eta ngaduh ieu Syekh Jalinus arrumanu ari dalima naf'un eta manfaat kulluhu tegesna sakabeh ruman wasamaku sareng ari lauk dororun eta madarat kulluhu tegesna sakabeh samak wa qalilu samaki sareng ari saeutikna lauk samak lauk cai teh khairun eta leuwih alus min kasrati rumani tinimah loba dalima wa fihi sareng eta tetep dina itu leuwih tina itu kasir rumam itlaful mali ari ngaruksa kana harta wal aklu sareng ari dahar fauqa syab'i anu leuwih ti wareg dororun eta kamadaratan mahdun anu meles wa yastahiqu sareng narima ngahak bihi ku sabab itu dahar loba al iqoba kana siksaan wa yastahiqu sareng ngahak si jalma bihi ku sabab itu dahar loba al iqoba kana siksaan fidaril akhirati di tempat akhirat wal aqulu sareng ari jalma anu loba dahar baghidun eta sok dipikang ambek pil qulubi dina pirang-pirang hate wa tariqu taqlilil aqli sareng ari jalan nyaeutikeun dahar ayakula eta yen dahar jalma al atimata kana kadaharan adas mata anu lalembu wa yuqaddima sareng kudu ngaheulakeun ieu jalma fil aqli dina kadaharan al atofa anu leuleus wal asha sareng anu dipikahayang wala yakula sareng ulah dahar ieu si jalma ma'al jai'ani sarta jalma-jalma anu lalapar illa iza kana kecuali di mana-mana bukti lahu eta tetep pikeun ieu si jalma teh gorodun naon gorodun aya pamaksudan sahihun anu alus bi kasratil aqli dina ngalobakeun dahar bi ayataqwa ku yen narima ngalap kekuatan ieu jalma bihi ku sabab itu kasratil aqli ala syami kana puasa wasolati sareng kana salat wal a'mali syaqqati sareng pirang-pirang pagawean anu berat falahu mangka eta tetep meunang pikeun itu si iman naon dalika itu kasratul aqli wallahu a'lamu bissawab.